Hansip, Hansip, nak kemana itu Hansip tehnya? Siap, Pak Kades. Waduh, Siap, Pak Kades. Perintah. dia sip di desa Cihelang Raya. Ayeuna arek aya kegiatan misi kemanusiaan. Waduh, naon teh Pak Kades? Donor darah internasional. Arek didatangkan ke desa Cihelang Raya. Warga masyarakat bewarakeun bahwa di desa Cihelang Raya rek aya donor darah. Siap, Pak Kades. Sebagai Kades Wadma yang 2 periode tidak akan main-main. Tolong bewarakeun. Siap, Pak Kades. Namanya kemanusiaan, hansip yang terintegritas hari ini akan dibewarakan semua. Supaya masyarakat datang ke desa kan? Iya, Donor darah? iya, Siap, Pak Kades. Laksanakan. kerjakan. Siap. Ya. Hari si Kades tetep boga pikiran. Nita sanggeunahna. Itulah, iyalah. Capek pan meureun euy, duh. Nita sangeunahna. Segala rupa kudu pukpek. Pan meureun nya ge urang hansip yang terintegritas da lain robot. Butuh istirahat. Sarua gawe urang teh. Gaji nganakeun gaji bulanan. Tunjangan da mana hansip mah buat tunjangan atuh. Awak ripu mana ngapoe piket. Cikene karena kebangsatan hansip no disalahkeun. Aduh ning kene ngagoler enak dah. Dugaan we di alam nyata teu boga duit loba di alam impian bisi beunang ku virus teu pararugu atau penyakit teu permanen hees enak dah. Rada nikmat ya jigana ieu dah. Halo, assalamualaikum dok. Salam. Ya, saya Ika dari Cihelang Raya ingin menanyakan mengenai kegiatan donor darah itu gimana ya dok? Oh, iya Neng Ika ya. Saya masih di kantor nih. Kebetulan ada kegiatan juga hari ini, tapi yang untuk tanggal 28 gimana tuh? Iya, betul dok. Kalau memang udah clear, Eta Neng Ika setepon yang saha teh. Nah, mama dokter dok, bohono kitu hono saha ya teh. Iya pasti kabogohna ieu mah euy. Nya kitu hungkus Neng Ika teh. Tinggalkan saeutik we setepon yang batur. Ieu mah. Jakan ka mak aja. Jakan ka mak we. tolong dipersiapkan aja dan koordinasikan dengan kadesnya dan ibu-ibu yang di posyandunya, Neng Ika. Baik dok, nanti saya sampaikan kepada kepala desa dan warga sekitar ya dok. Moga-moga pendonornya banyak sehingga dapat memberikan sumbangan untuk TNI Kabupaten Sukabumi, Neng Ika. Terima kasih Neng Ika ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceng, Neng Ika ceng. Wah, bahaya apa tuh? Teleponan. Nelpon dokter Hondo juga namanya. Oh, dokter Hondo anu itu teh ya? Ata anu donor darah teh ya. Oh, Anu di desa. bener. Saya teh geus biak segala rupa ka Neng Ika teh. Saya teh gelar teh dokter Andes, SHSMS Jet. Pangluhurna orang berpendidikan. Jadi mana anu luhurna deui ya teh? Moal aya. Belaan kumaha saya teh init ke konferensi pemuda Karang Taruna sadunia demi Neng Ika. Curiga ya, bener-bener ceng. Iya mah patut di Ente nyaho teu, pertanyakan. ngarti teu? Henteu. Geus lah. Ayo. Si Eman mayar, iya mayar. Karagis, Neng Ika, balik ke mana? Kunaon atuh kan? Ayo Neng Eka tadi telepon yang saha. Tadi Mohon, teleponan sareng dokter Hono. dokter Hondo. Mohon, Dokter Hondo nu itu teh ya, nu di Sukabumi sanes. mohon. Teh nya dokter Hondo teh ya, hoyong terang mah. Sakolana oge di sakolanku mak eta teh can bayar di 20% di hoyong terang mah. Tak terang lagi ayeuna bade donor darah kan? Bohong nih kamu. Jadi caketnya Gitu kan? jeung dokter. Ya, punten atunya abdi bade ka ditu heula Kang. Mangga Punten. Hondo. Teu nyaho dokter Hondo teh.
sekolah kupak teh. Neng Ika, Kasim, Nuhun. Aceh, beda ke mana kan? abdi mah bade teras ka kepala desa, Oh, terang da. Neng Ika mah bade ka dokter Hondo. ke dokter Nuhun. Hono. Abdi ge Kumaha terang maksudna tadi, kan? teteleponan sareng dokter Hondo. Bangun nuju kitu lah, terang lah abdi ge. Oh, tadi Nuhun. teleponan kangge itu Kang donor darah. Ah, abdi mah terang donor darah. Pokokna mah Neng Ika teteleponan jeung dokter Hondo. Pokokna mah abdi mah sareng Aceng mah bade ka kepala desa we. Mangga Neng Ika nya? Ya, Mangga, Ika. mangga. Iraha dongkap Kang Kosim. Aduh, abdi lami ya teh teh Kang Kosim teh meuni rada repot di desa teh ieu teh. Kamari wengi Pak Kades, atuh da kumaha deui? Abdi teh diundang ku organisasi Karang Taruna sadunia, bahkan malin sadunia deui, salam dunia. Cek bahasa keren mah The World of Youth Organization Conference. Konferensi Ketua Karang Taruna salam dunia. Aduh, ari kitu mah atuh sarua jeung The People Peace. What eta mah? Tah, ieu mah obrolan tingkat tinggi lah. Geus moal kaudag, kumaha pangkat IJIM jeung CS nama lah. Ai ditu teh hadir teh negara mana wae. Hade atuh kadesnya. Saya Ketua Karang Taruna. Pak Kades sebagai kepala desa teh asup ke organisasi internasional. Anu cek Kades tadi mah barudak-barudak kamari mah IJIM abah nu lain mah moal arapaleun. Ieu mah obrolan saya we jeung Kades panginten gitunya. Eta dan nu hadir di negara sagala rupa aya. Jerman Barat, Arab Saudi, Mesir, Palestina, Prancis, Zimbabwe, Nigeria, pokokna mah negara-negara nu saya tak apal aya kabeh. Bari jeung eta Kades susugahanana eueuh nu di urang. Aya apel, aya nanas, aya pineapple, aya segala rupa pokokna mah segala rupa dibahas di dinya teh tentang isu internasional, tentang negara-negara anu maju nu berkembang. Jadi orang teh kudunya imbangkeun. Sakieu mah alhamdulillah di Indonesia kur hiji-hijina Karang Taruna Ciheulang Raya jadi wakil. Saya bangga boga Karang Taruna kos kieu mah tos sudah go internasional. Mari kita kembangkan desa Ciheulang Raya akan lebih maju, lebih kondusif, lebih indah di mata internasional. Kades Wadma, Kades 2 periode, pencetus gagasan-gagasan cemerlang untuk memajukan dan menggali potensi desa, mengembangkan potensi desa untuk tujuan mensejahterakan masyarakat desa Ciheulang Raya. Setuju Pak Kades. Jadi aya nama Pak Kades sebagai kepala desa anu go internasional, saya Ketua Karang Taruna nu go internasional. Saya siap nimbangi kumaha kemajuan di desa urang. Tapi Pak Kades punten ya. Saya kan ayeuna mah sebagai Ketua Karang Taruna yang terintegritas go internasional. Eta piraku we anggaran teu ditaehkeun. Cek saya ge naon? Tekop ditinggalkeun Neng Ika mah. Saya teh ka pertemuan Karang Taruna sadunia The World of Youth Organization demi naon? Demi Neng Ika, Benar begitu. demi desa urang. Benar. Tapi geuning buktina urang balik. Manehna bobogohan jiga nama jeung Dokter Hondo. Aduh, bahaya. Eta teh di desa teh aya naon? Di desa teh arek ngayakeun donor darah. Pasti kepala desa nitah urang donor darah. Teu hayang dek mah. Tong Kajenting. kitu atuh. Baik. Arek dewek kepala desa, arek dewek ketua Karang Taruna. Teu paduli. Kajenting. Aceng we init ka itu. Atuh pancek pak ketuge kudu sabar. Moal, eueuh istilah sabar-sabar. Aceng init ka itu. Keun deka. Jadi ate deka. Menurut penelitian Dewa Baratrium, IJIM Paper narek nyitakeun darah sampai ke golongan darah A, B, dan C sampai ke golongan kaya dan miskin aya di IJIM. Molekul-molekul, zat kimia, fisika, PPKN, bahasa Indonesia, dan geografi aya. Kita adukan, kita campurkan semuanya. Kita ambil
dan akhirnya jadi darah. Darah muda, darahnya para remaja. Tet 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 tet. Hahaha. Izin Paepa. Bisa ditakeun darah. Dokter Hono punten lewat ku izin Paepa mah. Udah kadar yuk. Naon deui ieu mang minyak? Ieu amang mau minyak anyar ya. Kamari oge nipu. Buat katampiling. Kamari mah maneh mah eta masalah makena atuh. Sok eta minyak naon Eh. teh na? Dengekeun. Ieu amang mau minyak anyar deui ieu. Dengekeun. Ieu minyak ieu bisa ngaluruskeun otak saraf-saraf mararaneh atuh. Ieu ku amang dibuktikeun nya ieu arek sagala rupa panyakit naon anu aya di awak mararaneh ieu. Arek corona, arek penyakit-penyakit anu karar itu mah pokona mah tah ku minyak wangi amang ieu mah nya. Pokona mah dijamin barana resih kabehanana. Bersih kabehanana pokona mah. Bisa Arek ngabersihkeun otak-otak. banget sih ieu. Oh, bulah waka banget ya. Otak-otak saraf jeung hormon segala rupa, imun segala rupa kitu kieu bersih. Ieu ku amang dibuktikan dieu nya. Ayo. Ah, ieu beureum. Ku amang urang uyuh pelenya sakedeung. Ieu warna beureum ieu bakal cai bodas. Nya, bakal berubah warnana. Sok aya sok. Ya, tempokeun tuh, perhatikeun. Tuh, tempo kekuatan minyak wangi amang mah. Hah? Tempo atuh. Ieu mah ulahkeun ayeuna maneh anu baralat kabina-bina belat jadi pinter atuh. Wah, jadi pinter ku minyak wangi amang mah. Jadi palalinter maneh. Pokokna mah nu tadina maneh loyo lemes komo keur donor darah ayeuna cenah beja-bejana keur donor darahnya. Atuh moal leuleus moal ditojos ku jarum sakade kumaha ge moal leuleus asam make minyak wangi amang. lamun donor ginjal kumaha? Bisa sagala rupa ge bisa. Ku amang diinum deui nya, diinum deui tuh. Waduh. Tuh. Tempo. Oh. Masih kekuatanana ieu mah kekuatanana Sabaraha Jauh. ieu, sabaraha? Ieu mah rada mahal. Ieu mah 100.000. Beli. Bener. Cobaan. Dasar gara roblog kakarek dibere sulap sakitu we geus nya ka dukun ka aing. Dasar barudak teh. Ieu mah katipu deui ku aing. Ieu mah rada genah dagang teh ya. Nipuan kieu mah. Aduh, ayeuna mah geus poe ieu geus hasil deui wae ya. Ieu mah geus beberes elena mah Assalamualaikum, Pak Kades. Oh iya, maaf. Iya. Selamat datang di Desa Cihalang Raya, desa yang penuh kedamaian, ketentraman, dan betul-betul sehat warga masyarakat kami. Dan warga masyarakat kami siap membantu mensukseskan donor darah. Hari ini kan memang sesuai jadwal. Kita akan melakukan donor darah di Desa Pak Kades. Selaku pimpinan masyarakat Desa Cihalang Raya, Kades Suwadma 2 periode siap membantu dan masyarakat kami pun mendukung kegiatan tersebut karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif membantu masyarakat yang memerlukan darah. Barudak ari boga kawauhan jeung kenalan kudu ka dokter. Sangkan urang bisa dibantu apabila lamun aya kararepan. Mantak ye Kades Suwadma gaul lagi geus jeung level atas. Geus moal aya nu bisa lah jeung Kades Suwadma mah ahli strategi. Moal aya saluhureuna eta teh. Moal aya saluhureunana di atas kepala desa pangluhur-luhurna kepala desa. Oh, jadi moal aya nu luhureuna. Moal aya nu luhurna deui. Atuh Pak Kades, beres, tong liat teuing, deui teh lain dakwah. Jadi teh dakwah apa donor darah ieu teh. Oh nya kasihkan banding ku atoh ujung dokter. Aduh, Masya Allah, tikah poho. Hampura. Sok lah, Yuk, mangga. mulai. Yuk, mangga ke dokter. Ansaplah. Pak Kades ini contoh yang baik. Jadi pendonor, dia kan berbagi, tapi untuk kemanusiaan. Iya, itulah salah satu warga saya yang sangat disiplin dan penuh dengan dedikasi serta kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan, Pak Dokter. Iya. Bu, ieu beres, Bu. Parantos.
Tapi ieu mau dioperasi, Bu. Teu mau Mau di- dicadak darah unggul. Mau di black oge, Bu. Teu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam. Are maneh keur naon di dieu, Ceng? Are keur naonan, Ceng, kikian teh, Ceng. Ah, ugunana eueuh. Donor darah atuh. Arek naon coba sok gunana jang naon? Ai donor darah teh yang nanya coba naon di kieuan, ha? Ari urang mah jiwa kemanusiaan tinggi, teu cara didinya. Mana sih dokter Hondo teh? Oh, dokter Hondo teh iya. Mohon. Abdi ge kenal gitu jeung dokter Hondo kan sanes dokter Hondo iya. Anu jauh, itu nu jauh teh pisan kitu teh mah. Nih kan bade honor. Mohon pada donor teh. Oh gitu. Ocek. Oh, unahan atuh. Pak dokter, masalah donor darah mah nyata rasa kemanusiaan ajis mah pokokna mah dokternya abdi mah amun misalnya donor darah teh karunya anu misalnya ngabutuhkeun darah gitu teh mah pokokna sok dokter ayeuna kenyot ke teh ajis mah ya dokter. Bu, tapi sakit Bu. Aduh, nanya. Itu ajis jadi panas tiris itu. Kang Ajis kenapa? Tadi kan udah mau. Mohon jadi panas tiris, Neng. Maaf Neng Ika. Semangat Kang Ajis. Mohon itu semangat mas semangat kan. Aduh, jadi panas tiris kieu. Aduh. Dokter. Ieu nya, Pak Kades. Kamu donor darah. Kumaha lamun ayeuna ya? Ku ajis. Pasian dieu we digentosanana. Soalnya aduh nuju panas tiris gitu. Kumaha tuh Pak Dokter, Bu? Kang Ajis punten. Ya kan nggak bisa begitu. Kalau memang Kang Ajis belum siap, nggak apa-apa. Karena kan berdonor itu adalah sukarela, ya kan. Dan nanti kita cek lagi. Moga-moga di lain waktu Kang Ajis udah bisa berdonor dan ikhlas. Kalau nggak ikhlas, belum siap, saya kira lebih baik kita undur dulu. Bu, Pak Haji, Pak Kades, ya, Mak, ada yang nanya, Mak tuh. Takkan jadi jelema tong sok jago, sok kuat we. Giliran gitu mah ceurik maneh. Bos Jim, kana bos. Ceng. Nyong, dia, Nyong. Mau mengandung zat kimia, fisika, geografi, PPKN dan Indonesia. Ai, maneh kunaon? Nepel maneh mah. Izin pepel. Ajakan ulin. Orang kayak nanya ke mana? Mana kunaon sih sieun ke Bos Ijim? Urang mah teu sieun. Terus? Anu mah teresep we. Cara ngomongna teu sesuai ekspektasi. Jelemana leutik, ngomongna tinggi. Oh, bener. Kamari aing teh ajakan bisnis. Ulah sieun. Ayeuna mah kieu. Urang bisnis jeung urang hayu urang ngalahui. Ayo, Ayeuna mah hayu ah. kelak. Naon deui ieu teh? Goceng heula tuh. Sama semangat tuh ngelahuin mah meureun. Ada. Oh ya. Ieu darah dicitakeun ku Ijim di laboratorium. Ah, akuarium. Maksana kieu Ceng, Neng Ika, Pak Kades, Pak Dokter hapunten. Iya, Ijim menciptakan darah di laboratorium Wah, langsung. biro nyiptakeun Ya, intinya bos, darah. Mana sih teh mana cicing ceng ai tengah timah Ijim paepe nitakeun ada oge cing. Di laboratorium. Sangat sulit ieu teh sampai nitakeun darah itu. Kumaha di dinya sing ngerti ya tuh. Benar, Bos. Kang izin forever, maaf, darah mah nggak bisa diganti dengan yang sama ini. Tetap darah mah tetap dari manusia ke manusia. Ya kan kalau darah dari bikinan sampai sekarang juga belum ada. Kang izin forever, maaf punten sekali lagi. Sia-sia ieu darah. Aneh sih. Bikin ieu darah sampai. Oh, bos sih sok tahu. Enggak sok tahu, matakan. Nyaeta di mana yang tengah wae dan bikin darah sampai kayak bahaya tuh dalam kieu mah. Dokter ieu kumaha ieu darah ieu duh. Nah, sekarang mah gini aja dicobian aja diminum. Enak nggak, Kang Ijim? Kali-kali aja Kang Ijim forever. Manis sekali ini darahnya. Aduh, ieu mah dokter bade ngadonorkeun darah tuh abdi lah. Sok aja kalau mau donoran, nanti kita cek dulu Kang Ijim. Nah, udah. Gua donorkeun darah yeuh. Semangat, Bos. Lanjutkan, Bos. Kang, Kang, bangun. Ajis.
Pak Dokter, punten. Sister, punten. Berdonor darah itu tidak segampang yang kita bayangkan. Ada tahapannya Bapak Ibu sekalian. Ya kan dari mulai timbang badan, ya kan dicek suhunya, kemudian HB-nya diukur, hemoglobinnya tinggi apa enggak, ada batasan dari maksimal dan batasan minimal. Tekanan darahnya banyak macam yang diperiksa. Nah kemudian kalau memang sudah sesuai, ya kan, baru nanti diambil. Nah diambil, ya kan, nanti juga ketahuan kalau yang darahnya bagus, ya kan, dia punya keluar darahnya tuh cepet. Ya, dan pendonor darah itu sangat luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Selain kita memberikan kebaikan untuk orang lain, kita juga memberi kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena apa? Dengan berdonor darah itu, kita selalu dicek kesehatan kita selama kurang lebih 3 bulan sekali. Ya kan, dari mulai tekanan darah, HB-nya, berat badannya. Kemudian ada keuntungan yang sangat luar biasa. Kalau kita sering berdonor darah, maka kita akan ketahuan ada 4 parameter penyakit menular melalui transfusi darah. Apa itu penyakitnya? Pertama ada penyakit hepatitis B, kedua ada hepatitis C, kemudian ada penyakit stilis yang dibilang penyakit kelamin, kemudian ada penyakit HIV, Pak Kades. Nah itu kalau kita sekonyong-konyong periksa ke laboratorium itu mahal sekali. Saya mohon maaf Pak Dokter atas kejadian tadi beberapa warga masyarakat saya yang mungkin trauma atau ketakutan melihat jarum sehingga ada yang meriang mendadak, ada yang jatuh pingsan, mungkin belum terbiasa mereka melakukan donor darah. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa terus kita lanjuti dan ditindaklanjuti. Sebab tes darah sangat berharga buat orang lain. Nah, karena kesedayarannya bahwa donor teh sangat membantu masyarakat, oke, kesehatan diri orang. Jadi pikiran orang teh selalu positif thinking. Si Kades pilih kasih. Pilih kasih kumaha maksudnya, Bos? Aya udang di balik jabuk ieu mah. Emang kunaon, Bos? Masalah donor darah, grup orang teh dibejaan. Kieu-kieu ge meureunana disebutkeun urang cenah preman. Nyoto preman. Tapi masalah kemanusiaan, urang menjunjung tinggi. Setuju, Bos. Bener. Tapi kunaon si Kades teu mere nyaho ka grup urang. Kurang datangan, Bos. Donor darah, masalah kemanusiaan. Balik deui kabeh kana Pancasila. Pancasila keo. Mane apa tuh Pancasila? Keo. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Nah, Pancasila. Pancasila. 1. Siapa? Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tah, si Kades karak sila kedua oge nges menyalahi aturan. Betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti si Kades itu adil. Itu adab. Aduh, benar ya. Terus ya si aya emak mere duit jatah yang anggaran yang jembatan teh. Duh, benar. Aduh. Kasihan masalah jembatan teh. Nika. Nuju naon Kang Ajis? Biasa ieu ngontrol. Kan itu bener sadaya nanti nganggo anggaran Ajis teh ku emaknya. Oh, anggaran Kang Ajis. Muhun, ieu teh anggaran teh sadayana ku Ajis. Soalnya naon Ajis mah peduli ka warga. Itu jambatan teh sadayana nya kanggo warga. Alhamdulillah. Muhun. Entongkeun jambatan ieu. Jambatan ti Australia ka Jepang. Eta kusaha coba? Kang Ajis? Sanes ku batur eta mah. Kan ieu hungkul ku Ajis mah. Gitu muhun. Nih, kepada ka mana? Bade ka Bumi Uwa. Oh, ka Bumi Uwa. Mohon. Oh. Punten atunya Kang. Muhun mangga. Jeung ujung ngontrol lah. Nya, mangga dipayun. Mangga. Jambatan teh. Jadi deui ning dak. Duh.
Majar kemana? Itu nyokot me. Ngalamun. Kela. Assalamualaikum. Jek. Waalaikumsalam. Salam. Wok. Wih. Wok. Weh. Ari mana ke mana wae? Mana orang usaha we, orang teh Jek. Usaha naon mana wok? Kadang karena cupang, karena tetangkalan, jengjing, kayu. Cina mana kemarin di penjara? Anak mah Jek, jangan usaha teh nu bener lah. Heeh. Di pasar, di parkiran, naon Nya eta kieu wok, paniatan mah urang hayang bener. Urang jeung barudak teh hayang. Hayang tobat teh. Saha jelema nu mung tobat? Heeh. Kabeh oge hayang tobat. Halus Jek ka diboga hate kitu mah. Tapi kieu wok, karak mah urang arek tobat. Karak mah urang jeung barudak arek tobat. Urang tiba-tiba ngadenge kabar si Kades ayeuna jadi pilih kasih. Tapi maaf nya, sadayana maaf ya mah ya. Lain orang setujuan gitu nya. Kumaha wok? Antara aya dua itu teh, Jek. Antara si Ijim jeung si Ajis. Maksudna Lebih si Dina donor hati kieuan teh japukan. Si Ajis pan apal Japuk kayak bos. heeh, bener. Urang ge jeung barudak teh ti mimiti geus kitu, geus curiga. Bos, Wok. Ari kitu mah urang arek kedatangan si Kades. Wok nuhun wok. urang mah sok bisa kitu we Jek nya ngamejaan teh. Ka mana aya bos? Rek nang hatang ka jengjing, lumayan lah. Usaha mah da nu kitu we nama daripada di jalan di pasar paruh lah. Usaha wae anjing cin bohong. Nya, Terus ayo sadayana pernahnya. Assalamualaikum. Salam, Wok. Bos. Aya bahan pas saya Yo. mah bos. Cin. Naon bos? Dengek geus. Cin. Wes. Cin. Ayeuna si Bajai pasti ngamuk di bala desa. Pasti bos. Sabab manehna jiga di anak terekeun ku si Kades jeung si Ijim. Bener bos. Pak Kades Suhat mah ahli strategi anu 2 periode teh ya. Teu di bejaan eta si Bajai Bener bos bos. si Ijim si Kades. Jadi si bos Bajeg teu di bejaan ku Si Kades jeung si Ijim. oh kitunya. Heeh. Aya acara naon, Bos? Biasa eta donor darah. Donor darah ngejalu. Disuntik teu donor darah. Mungkin disedot. Sedot. Sacihelang raya donor darah. Paling sieun saya mah disedot darah teh. Sorangan sioh. Sieun, Bos, sumpah nage, Bos. Ih. Oh, Bos. Karena emang ayeuna mah orang tonton ka bala desa. Kela, oh, Bos pernah donor darah? Tong ditanya aing mah. Suntik, Bosnya. Teu wani. Bucin? Hah, encan. Ah, mana mah borangan, bucin, Borangan, kamar ke lompat, disuntik ku Udah mantri. sanggup disuntik mah. Saya tahu mah. Ayeuna mah orang tonton ka bala desa. Urang mah pasti Bener, banyak Bos. ngamuk kasih Kades. Alhamdulillah warga desa Cirelang Raya ayeuna karantos kebujamatan anu sakieu agrengna bari jeung mahal teu acan diresmikeun mung ieu teh. Muhun kin sakra teu acan garing corna. Gitu. Upami tos corna garing mah tos stabil kin urang resmikeun lah. Urang ngundang aparat nu leuwih luhur ti Pak Kades. Muhun sina ngagunting naon rapia naon tah kitu teh. Muhun urang sina ngagunting pita engkinnya urang resmikeun sangkan tiasa dilalui ku masyarakat banyak. Mudah-mudahan ku ayeuna jamatan enggal ekonomi masyarakat urang sing meningkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades mah henteu Pancasilais. Pancasila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Donor darah. Tah, masalah donor darah Pak Kades. Heula. Saya teu narima selaku Kades Suwadma 2 periode di Cihelang Raya masalah donor darah semuanya diinformasikan, teu dipilih kasih, tidak ada yang diistimewakan. Sadayana abdi nugaskeun kansip bewarakeun ieu ka sadaya masyarakat tentang pentingna donor darah untuk kemanusiaan. Nah atuh, si Ijim jeung si Ajis kata apalun? Ari Bajeg teh di bejaan. Kang Bajeg, puntennya. Pami Kang Ijim sareng Kang Ajis mah kamari teh penaksaan abdi di jalan. Oh gitu. Ya, jadi terang ti abdi tentang kegiatan donor darah ieu. Oh gitu. Nuhun. Tuh, ari Neng Ika nu ngomong mah, teh asa
Plong we. Asa tiis teh. Tuh juga Pak Kades. Kompor maledug. Keheula. Gampang kang ketor desa ieu urusan anak ieu. Tuh, bos, Hansip, bos. Isip. Yo. Rasanya karyong ini selalu dilengkapi dengan si kopi dan cadet. Hansip, saya kedatangan jalma-jalma gararanteng kararesep kieu ka desa naroskeun perkawis donor darah. Ai kumaha eta dibewarakeun teh ka warga masyarakat. Keheula entong wakang amak Pak Kades. Saya tadi geus kuriling-kuriling. Saya kasarean. Teu aya undang-undang tentang memperjelaskan kesalahan kasarean. Silakan bedah. Tidak ada. Terus saya beres di Pak Kades teh, kapipir desa, aya bangku, ya. Tuluy saya diuk. Iya. Aya angin sepoi-sepoi, tuluy saya sare. Saha nu disalahkeun? Ya didinya atuh Sip. Naha make sare. Tah ieu contoh pemuda anu tara maca buku. Teu nyaho aturan. Wah, undang-undang memperjelaskan kesalahan jelema kasarean. Cek saya ge diomongkeun, aya bangku, saya diuk, angin sepoi-sepoi, penting natos ngaronda, saya sare, saha nu kudu disalahkeun? Ya angin atuh kudu disalahkeun mah bos. Bener. Berarti anu salah mah angin. Eta cerdas. Mantakan entong didengekeun cenah kabar angin. Komo ieu mah kabar angin sepoi-sepoi. Tuh, Pak Kades. Berarti bener. si angin nu kudu diteangan mah itu. Tah eta. Gebuatan. Tah bener Pak Kades. Kabeh oge, ya dengekeun nya ku sararea ya. Punten ya Pak Kades internasional sebagai hansip yang terintegritas tingkat nasional kudu pinter. Kabeh oge ku angin sepoi-sepoi mah eleh, brother. Arek tukang salingkuh, arek tukang nyanung, arek nu loba masalah ku angin sepoi-sepoi mah hees. Undang-undang nu ngatur kesalahan tentang angin sepoi-sepoi. Dan perlu kalian ingat semuanya, saya hansip terintegritas, ini bukan kelalaian. Paham? Kalau kelalaian mah, ingat tapi teu digawean. Ari urang mah inget ngan kahaesan, gara-gara si angin sepoi-sepoi. Lamun katewak bejaan hansip, digebotan ku hansip ge aslina. Saya benang merah ieu permasalahan geus kapanggih. Pada intina si hansip kalalahan, kasarean, aya mah sebagai saya menghargai niat baik bapak-bapak anu kararesep negara ranteng. Saya mengapresiasi apa kehendak kalian. Tenang. Nah, ieu mah sebagai wujud terima kasih Pak Kades kanu kararesep gararanteng. Mangga. Amplop euy. Lumayan, Bos. Ari kitu mah hatur nuhun ka Hatur nuhun Pak Kades. Pak Sip. Nika. Mangga. Brother, siap. Ayo, Oke, siap. Berangkat kan. Mangga ieu kang mana ikanya. Neng Ika oge dapat Pak. Muhun Hatur kabagian. nuhun, Pak Sami. Pak Hansip, kumaha Hansip? Kusabab hansip makasarean satengah lelahnya. Sing ridho ieu. Yuk, mangga. Siap Pak Kades. Sebagai hansip yang terintegritas, saya kudu loba syukur. Sakieu teh ladang hees, komo di ladang gawe. Doakeun isukan angin sepoi-sepoi kembali datang. Harakan si angin dah. Saha.